Naon bentena ngagaduhan budak lalaki jeung ngagaduhan budak awewe. Benten ai ngagaduhan budak lalaki mah biasana ageng hareupan, berharap banyak. Contoh, kasep bager ke lamun anjeun geus gede sing jadi pengusaha suksesnya, sing jadi polisinya, sing jadi pejabatnya, sing jadi gurunya jeung sajabana. Tapi lamun misalkan gaduh murang kali istri, harepanana mentok ti kieu benten cuk geulis bager. Mudah-mudahan pas anjeun geus gede anjeun menangkeun lalaki anu soleh, anu nyaah ka hidup, anu tanggung jawab kana kabutuhan lahir sareng batin hidup, anu teu nyiksa hidup, anu teu nganyeri hidup. Nah, mungkin seperti itu.